Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama Abdi Arman di kelas 10 MIPA 4. Poe ieu Abdi rek nyaritakeun dongeng bahasa Sunda nu judulna Gesik jeung Batu. Dina hiji poe, Budi jeung Andi teh keur lempangan dina gurun Kesik. Bari pasea, nah ujuk-ujuk si Andi teh nyabok si Budi. Nah sanggeus dicabok laina ngambek si Budi teh kalakah nulis. Poe ieu sahabat kuring nyabok kuring nulisna teh dina Kesik. Nah sanggeus eta si Budi jeung Andi teh ngalanjutkeun lempang deui. Nah can lila si Budi jeung Andi geus nemukeun sumber cai. Nah si Budi teh langsung lompat ka sumber cai, nepi ka lesot jeung hampir kalelep. Untungna si Andi teh langsung nyelamatkeun si Budi teh. Nah sanggeus diselamatkeun, si Budi teh kalakah nulis deui. Poe ieu sahabat kuring nyelamatkeun kuring. Nah tapi ayeuna mah nulisna teh dina batu lain dina Kesik deui. Nah nempoan kalakuan si Budi nu aneh, akhirna si Andi teh kan nanyakeun, "Ari maneh teh kunaon pas Abdi nyelamatkeun maneh nulis dina batu, tapi pas Abdi nyabok maneh nulisna dina Kesik." Nah akhirnya teh si Budi ngajelaskeun, jadi mun batur nyakitkeun manehna mah nulisna teh dina Kesik. Sabab mun dina Kesik mah engke teh bakal katiup angin, jadi ibaratna mah gampang dilupakeun gitu. Tapi mun batur ngalakukeun nu hade ku manehna mah nulisna teh dina batu. Karena mun dina batu mah teu bakal katiup angin, jadi ibaratna mah teu bakal dilupakeun gitu. Jadi kasimpulanna tina dongeng ieu kuring teh kudu bisa nginget ka batur nu hade-hadena hungkul, nu goreng-gorengna mah mun bisa kuring lupakeun gitu. Sakian carita dongeng dina kuring, kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.